kita mudik guys, suasana mudik. Tuh kata Mimi mau gak kalau ke Ceruluk? Mini jempling aja nama? Jarempling. Akar mudik ya teh cenah ge teh mudik guys di Mimi. Ini eta naon? Eta naon? Kalau ke Ceruluk? Nah, pias kalau Ceruluk teh. Eta naon? Hui. Hui ieu mah. Oh, hui jeung Ceruluk. Dari kang goreng ulen. Heeh, parupa teh kan. Tuh di kebon di sawah, di saung. Heeh. Mana sih yang saung nacan? Encan di mana saung? Ih, aya basa payung teh. Ih, ngeunaheun caina. Ieu raha? Si Ridwan, si Rijal, si Oh. Rizja. Oh, henteu. Tuh ya mana sih? Nama ludeng mi sorangan. Ini teh mau motorna ludeng sorangan. Mana naon pokona halaman ya. Ya naon ieu bae ketek. Urang mah teh boga bala ketek. Yang si hideung bala ketek. Munah do kotak ge. Kentang 12,5. Gaya. Ada 20 ribuan. Kok mau Mimi mah jam Mimin teh nah hawe namanya. boga. Oh, alus sa kompor. Ya kayak itu kan. Heeh, urang mendekeun. Ya sanakna ya. Yang saya teh tak panas. Kan. Oh, bisa deh. Teu ahli euy. Kudu dipancing. Kita pembuat rusak. Tuh itu. Kita balinya bibi. Geus dipangbalikan dulu si Neng tuh. Jadi dipakai. Can pasangkeun. Nah, mereka biasa kompor-kompor we mah. Oh. Urang teh kurang boga duit urang teh. Segalanya. Oh, bener. Oh, itu otomatis separuh deui. Tuh. Otomatis asing di kota mana gitu di sta, itu mah kunya rek. Mau nyamun mana pas yang ka dieu hari yang ka dieu. Cukup orang kadang sabun lagi cukup orang teh. Dan al subuhan sabun urang. Sabun iki cukup orang kadang antara meureun mau gini. Dibagi ke si dadang. Nyuguhan mah sabun kue, iki meuli kue gitu lingkar ka sabun. Subuhan sabun. Wah mau orang Cikalau. Kuliah di Cikalong geus sarua. Ya bah ka mana? Sawah. Sabah ieu nanti Udah ngeskolot menurut. rumbung hal kitu gimana? Lain Sekolah mah kudu nang senang ku anak kana mah barerean. Pirang-pirang kudu kan ugaeun keneh. anu gaul. Ulen guys. Bebiye. Jeung bebiye. Rasana di kampung di kampung da urang teh di kampungnya. Ulin ka kampung. Dan ka kota orang ulin teh. Udah atuh si dadang ke Bandung. Heeh, tang kampung dan ka kota teh ka Bandung. Udah ke Bandung karena aku sendiri. Nya. Yo arek kurang patungan Mobil dolaknya. Hah? Dolak itu Naon? mobil naon? Mobil naon we? Ai mobil kitu mah lahi. Dolak teh hujan. Oh. Jadi anu make saus. Enak teh Kak? Enak teh cek mimi hubieuna cenah. Asem. Yang orang kebel ketek mah da emang berketek asemnya, asem lagi berketek. Dan emang anak ieu belak ketek mah. Teh bebiye teh meuni hideung. Kurang kapoe. Apa geus lila meureunna. Hanutkeun mah. Ngapoe kitu. Ayam teh enak. Enak. Kolak guys, kolak kolang kali.
teh. Iya teh. Kalau kubi teh nya. Oh. Pamere. Bedaan di bulan-bulan. Nasi ebek. Boleh dua mata beli aya nu melakmah. Ini dia mah. Mau aku beli. Dulu bulan puasa nontonan. Batal sedikit sih kan eueuh. Jadi 2 kilo. Biar bisa musim beli. Rek, boleh kalau si Dadang ke Bandung. Ayah sana hadir. Boleh 10.000 berhenti. Bayar. Boleh. Mau batu mau sapu heboh masak kantong paling nya. Jadi masak karung dulu. Karung dulu. Saya orang balik ke bayar nawan. Dah kuliah dah. Nah, bagian orang tuh boga. Bagian batu boleh sakarung. Dah udah. Semoga boleh dan mah. Lalu tik-tik itu. Aduh, ini tadi bawain ucu tuh paru gue teh. Mudik teh nganyang teh gular-gular sorangan. Isen lucu aing tanya ka teu mau maneh. Aing dibawa maneh teh ngarudetkeun, ngariweuhkeun saparese. Ini lucu ini isu pila keneh. Gara-gara paling niat rek ngenong ieu teh. Kumaha tuh lucu teh nya telepon teh lucu teh. Tembari gitu tuh kali mereka jadinya lucu kali. Lucu. Tembari 3 kali tangan.